warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinarang syukur hayu urang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat sareng kasehatan ke urang sadaya dugi ke urang sadaya tiasa kempel dina acara ieu. Sholawat sinarang salam mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, ka para sobatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta simkuring Fazrin Putra Aya Mulyadi, simkuring ngadeg di dieu ngagem pancen janten panunggu catur dina acara diskusi ngeunaan kabudayaan Sunda ieu. Supados senyang kolong kana waktos, hayu urang buka ieu acara ku ausan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sate acan nincak kana acara salajengna, simkuring seja nepangkeun pangjejer anu bade ngadukikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji aya Bapak Dr. Andes Beni Rubiandi anu mangrupikeun guru seni budaya di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer anu kadua aya Bapak Diki Rayadin anu mangrupikeun guru basa Sunda di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, salajengna hayu urang dangukeun kamandang ti para pangjejer sumangga ka Bapak Dr. Andes Beni Rubiandi kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Beni Rubiandi anu atos ngadugikeun kamandangna. Salajengna hayu urang dangukeun kamandang ti Bapak Diki Rayadin. Sumangga ka Bapak Diki Rayadin dihaturanan kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Diki Rayadin anu parantos ngadugikeun kamandangna. Kulantaran waktos anu sakedik, hayu urang lajengkeun ka acara patarosan. Kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur 2 urang. Dina ngadugikeun patarosanana, kedah ngacungkeun pananganna sarta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka saderek nida anu parantos ngadugikeun patarosanana. Sumangga ka Bapak Dr. Andes Beni Rubiandi sareng ka Bapak Diki Rayadin kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Diki Rayadin sareng ka Bapak Dr. Andes Beni Rubiandi anu parantos ngawaler patarosanana. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang tutup ieu acara ku ausan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedahapunten anu kasuhun bilih aya kacariosan anu kirang merenah. Mung sakitu simkuring hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.